kanca dina dongeng Sunda nu nyanak tijar carios lutung kasarung. Aturang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari nu karegunem catur sang raja jeung Kilengser. Sae nu adunyakeun ti abdi beung deg-degan suhu genteng berokeun kanggo abdi pun daeng mastaka roro tangan kiwa kalih tangan tong borone nu kitu yen naos nyawa dipunut ge dipasiekeun Gusti. Kilengser bangun usieun keur ngalalakonkeun jeung nyaritakeun anak-anak sang raja anu 7 bisi nyalahan dina ucapna. Ditarima geuna kabaktian anjeun tapi keur kuring pek we atuh laksanakeun kumaha hayang apal beureum nya atuh sok we ulah kedah diwincik di papai ulah ngarasa salah paman cek permaisuri nyemangetan ka Kilengser pikeun nyaritakeun anu 7 putrina. Aduh jakari deui hapunten anu kasuhun Gusti. Dedeg Kilengser ngalalakonkeun kumaha sifatna Purbararang anu hayang kabeh kekuasaanana bahkan dulur-dulurna oge sarieun. Kitu deui nu sejena diucapkeun teu diwincik diwiji-wiji dibejer beaskeun nepi ka akhirna nyaritakeun putri bungsu lah upami Purbasari anjeunna mah ka masyarakat alit hormat ka masyarakat ageung oge nu gaduh pendidikan jeung kekuasaan anjeunna mah hormat tah kitu mun cek Kilengser bari nutup caritaanana. Euleuh waktosna tos teu nyekapan kanca paralun ampun kasuhun uning galih nu dipamrih hapunten anu ditedah permios.